Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang disareng Ibu Mona dina pangajaran basa Sunda. Loba jalma nu ngayakeun kagiatan ngadongdon hiji tempat ku alpukahna sorangan tapi teu bebeunangan nanaon. Hasilna semet resep jeung capek bae. Nu karekam ku pikiranna ukur apal tempat anu kungsi kasabana. Paling semet jadi kenangan keur pribadina sorangan. Teu bisa ditepakeun pikeun dijadikeun pangaweruh kanulian. Kumaha carana kagiatan pribadi urang sangkan aya mangpaatna lain sakadar iinditan tambuh laku wungkul. Samulangna tina ngayakeun kagiatan, sagancangna kudu ditulis supaya batur bisa nuturkeun jeung apal kana kagiatan anu dilaksanakeun ku urang. Tulisanana bisa winangun laporan kagiatan. Laporan teh ringkesan ngeunaan hiji kagiatan, kaayaan, atawa hal naon wae anu geus kaalaman atawa kalaksanakeun. Ditilik tina cara nepikeunana, laporan teh bisa secara lisan, bisa oge ku tulisan. Ditilik tina sifatna, laporan kagiatan teh aya tilu warna. Aya karangan laporan anu sifatna formal, aya warta atawa laporan jurnalistik, jeung aya karangan bebas. Anu sifatna formal biasana laporan dinas atawa laporan ka atasan jeung make struktur anu kaku. Basa anu digunakeunna oge basa formal. Sedengkeun warta mah ditulis ku wartawan keur ngalaporkeun hiji kajadian atawa peristiwa ka masyarakat make aturan nulis berita. Sedengkeun laporan anu make karangan bebas mah biasana basana leuwih basajan atawa sederhana. Gampang dipikaharti ku nu maca. Laporan kagiatan teh disusun minangka bukti hiji kagiatan geus dilaksanakeun. Lian ti eta, laporan kagiatan oge bisa dianggap bukti ayana tanggung jawab salah saurang jalma atawa calagara ka nu mere pancen. Pikeun hiji lembaga atawa institusi, laporan kagiatan bisa dijadikeun cecekelan keur nyieun kagiatan atawa program satuluyna. Laporan kagiatan teh kudu disusun kalayan sistematis, logis, jeung ngagunakeun basa Sunda anu bener tur merenah. Eusina oge sakurang-kurangna kudu mere gambaran anu eces tur jentre. Biasana mah kudu ngandung unsur jawaban tina prinsip 5W jeung 1H. What atawa naon, why atawa kunaon, saha atawa who, di mana atawa where, iraha atawa when, jeung kumaha atawa how. Patali jeung nyusun laporan kagiatan aya sawatara hal anu perlu dititenan. Di antarana eusi laporan kudu singget, jentre, sistematis, babari kaharti, eusina lengkep, pikaresep nu maca, faktual, jeung bener. Jeung kudu luyu jeung waktu anu geus ditetepkeun pikeun ngarengsekeunana. Sacara umum, laporan kagiatan teh sistematikana dimimitian ku bubuka. Eusina minangka panganteur pikeun mawa anu maca kana pasoalan anu rek dilaporkeun. Dina ieu bagian diterangkeun naon-naon anu jadi marga lantaran diayakeunana hiji kagiatan. Katut rasa syukurna yen geus rengse ngalaksanakeun kagiatan. Anu kadua, waktu jeung tempat kagiatan. Hal ieu perlu aya dina laporan, sangkan puguh, iraha, jeung di mana eta kagiatan teh dilaksanakeunana. Anu katilu, pamilon atawa peserta. Lamun kagiatanana mangrupa lalampahan atau perjalanan mah, anu disebutkeun teh cukup sababaraha urang jeung saha bae pamilonna atawa pesertana. Anu kaopat, waragad atawa biaya. Eusina ngadadarkeun ti mana meunang waragad, wincikan dipakena eta waragad sarta jumlahna sabaraha. Ieu hal teh penting pikeun ngalaporkeun sabaraha jumlah waragad anu katarima sarta anu dikaluarkeun. Tangtuna kudu luyu jeung kaayaan anu sabenerna. Pangpang namah mun dipake pikeun laporan ka pihak nu mere waragad. Pangpang namah mun dipake pikeun laporan ka pihak nu mere waragad. Anu kalima,
pedaran kagiatan jeung hasil nu dicangkingna. Dina ieu bagian didedarkeun lumangsungna kagiatan jeung hasil nu dicangking sabada eta kagiatan geus rengse. Runtuyan acara sarta saha nu ngeusina diperelekeun luyu jeung prak-prakanana. Ieu bagian kacida pentingna sabab midangkeun nya henteuna katut hade goreng lumangsungna hiji kagiatan. Tangtuna payus pisan upama dilengkepan ku foto-foto anu aya patalina jeung kagiatan. Anu pamungkas nyaeta panutup. Bagian panutup eusina mangrupa pungkasan laporan. Eusina bisa kacindekan atawa kesimpulan, saran, jeung kedaling rasa tumarimana nu nyusun laporan ka sakumna pihak anu geus ngarojong atawa ngadukung kana kagiatan. Pedaran anu salajengna nyaeta nyieun rarancang laporan kagiatan. Pikeun nyusun laporan kagiatan teh aya sawatara rarancang anu bisa dipilampah. Tapi nyusun rarancang laporan teh teu wajib kudu kitu. Rarancangna bisa diluyukeun atawa disesuaikeun wae jeung pangabutuh. Geura tengetan lengkah-lengkah nyieun rarancang laporan ieu. Anu kahiji, tangtukeun jeung identifikasi kasang tukangna atawa latar belakangna ngalaksanakeun eta kagiatan. Anu kadua, tangtukeun jeung identifikasi tujuan atawa maksud ngalaksanakeun eta kagiatan. Anu katilu, identifikasi kajadian-kajadian penting anu kalakonan salila ngalaksanakeun eta kagiatan. Anu kaopat, susun rupa-rupa informasi anu kacangking nalika ngalaksanakeun eta kagiatan. Anu kalima, siapkeun data-data pangrojong atawa pendukung, misalna foto, daftar pamilon, jadwal kagiatan, jeung sajabana. Anu kagenep, susun rupa-rupa informasi jadi hiji laporan anu ngaruntuy atawa sistematis. Tah dugi kadinya heula panginten pedaranana. Aya nu bade ditaroskeun ku pamita aya tepang deui minggu payun dina pangajaran anu salajengna. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.